Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan ngahibur kaum dangu di mana bae ayana, khususna macarios anu ayeuna nuju dipidangkeun ku simkuring. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Lisnawati waktu harita langsung ngarangkul Nini Sukmala kulantaran kaayana kacida parahna beda jeung manehna, sabab Ki Bewok ka manehna mah nyerang biasa, sedangkan kan ini Sukmala mah bener-bener ngagunakeun kekuatan anu matak reuas, kusabab Nini Sukmala teh waktu eta nepikeun ka utah oger getih lalambaran. Nini, aduh Nini, singkiat Nini, singkiat abdi mah teu hoyong kalengitan Nini, singkiat Nini, singkiat. Cek Lisnawati waktu harita nyarita kitu bari terus-terusan nangkep Nini Sukmala bari rumbai ku cai mata. Gelis cek akang oge kumaha si peot makeun angka modar ku akang bakal dipodaran hari nyai mah moal di kumaha atuh gelis nyaah teuing nyai mah lamun nepikeun ka cilaka teh moal gelis moal. Ceuk Ki Bewok bari leumpang ngadeuketan Lisnawati. Naonan sia teh Bewok teh hayang teuing aing mah paehan bae aing ge paehan sia, lamun ini Sukmala nepikeun ka henteu teh aing bakal jenting modar Bewok. Ceuk Lisnawati waktu harita morongos bari rembay cai mata teh tetep bae galak Ki Bewok anu susurian ngabarakatak bakat ku bunga. Anak buahna oge waktu harita geus ngadeuketan ngalingkung maranehna. Nyai gelis ulah kitu sabab nyai teh rek daek rek henteu nyai teh bakal jadi pamajikan akang. Tenang bae nyai geus jadi pamajikan akang mah akang bakal miceun sakabeh awewe anu ayeuna sok ngahaneutkeun awak akang, sabab sakabehna oge eleh ku nyai mah. Aduh gelis akang kacida bagjana. Tembal Ki Bewok waktu harita nyarita kitu atuh Lisnawati teh beuki ambek bae molotot bari bingung kulantaran teu bisa kukumaha rek kabur ka mana komo deui kaayaan Nini Sukmala waktu harita beuki kacida karunyana. Geus ayeuna mah nyai ulah dicengcerikan sabab Nini peot ieu teh bakal dipodaran ku akang dina waktu ayeuna. Yo rasakeun sia peot geus nepi ka waktuna andika teh kudu modar dina leungeun dewek geus moal mere ampun deui ka andika sia. Yo rasakeun yo harita Ki Bewok geus rek neunggeulkeun teunggelanana kana dada Nini Sukmala. Lisnawati oge nepikeun ka peureum bingung teu bisa kukumaha deui rek ngalawan oge geus pasti moal kuat, tapi barang kakara oge ngangkat leungeunna rek diteunggeulkeun kacileng aya nu datang ka eta tempat geuningan eta teh indung bapa Lisnawati. Bapana waktu harita langsung ngagorowok nahan supaya Ki Bewok teu jadi neunggeulkeun teunggelanana anu matak paeh atawa cilaka, sabab geus pasti bakal remuk dada Nini Sukmala teh.
Hup, bewok hup. Andika lamun bener hayang ke anak kuring tenanaon baik tapi wayahna Nini Sukmala ulah dibinasakeun sabab eta teh guruna Guru Lisnawati jeung deui anak kuring oge kacedanya anak ka guruna wayahna lamun bener andika hayang jadi salaki anak kuring tenanaon tapi kudu nadunan dua pamenta kuring dina waktu ayeuna bewok cek bapak Lisnawati waktu harita nyarita kitu bener sok aya nama teu naon ari heueuh mah sanggup nadunan dua pamenta ti kuring duaan sanajan rek daek rek moal Lisnawati bakal jadi pamajikan Andika bewok harita indungna oge nyarita kitu atuh Lisnawati sanajan bungah waktu eta aya indung bapana datang jeung deui sanajan bunga oge campur jeung sieun sabab sieun indung bapana jadi korban sarua kawas Nini Sukmala sabab manehna yakin lamun indung bapana kudu ngalawan Ki Bewok deui geus moal walak kaya samemehna oge bentrok di paguron teu bisa kukumaha komo deui ayeuna geus kanyahoan ku dirina kakuatan Ki Bewok teh geus 3 tingkat leuwih luhur deui tina kakuatan anu samemehna kanyahoan atawa geus karasa ku manehna waktu ngajaran nindak Ki Bewok sanajan teu bisa kukumaha eta anu aya dina pamikiran Lisnawati waktu harita ama ambu nyarios naon ama sareng ambu teh teu hoyong abdi mah teu hoyong ajan teuing maot di tempat tibatan kudu nampi lalaki anu teu ceuk kieu ambu ama kunaon ama sareng ambu teh nyarios kitu cek Lisnawati waktu harita langsung nyarita kitu tapi tetep bae leungeunna teh teu ngalepaskeun tangkepan kana awak Nini Sukmala anu waktu eta geus kapiuhan kaayana teh matak pikarunyangeun nyai cicing nyai mah cicingkeun ayeuna mah urusan ama sareng ambu bener nyai bener ambu sareng ama teh geus neangan nyai lila penting ayeuna kabeneran ambu teh ngalantok ka ieu leuweung teu nyangka geuningan di tempat teh keur kaayaan werit kieu ambu sareng ama teh tos lami merhatikeun kaayaan nyai jeung guru nyai anu ngalawan Ki Bewok saparakanca ayeuna mah tos nyai ulah kumaha deui turutkeun bae kahayang ama sareng ambu sabab eueuh jalan deui keur kasalamatan nyai jeung khususna Nini Sukmala tuh karunya cek indungna waktu harita nyarita kitu bari nyamperkeun langsung nangkep Lisnawati anu rembai ku cai mata sedangkan Ki Bewok barang ngadenge caritaan indung bapana waktu eta lalenggakan seuri deui bae bakat ku bunga hade keuningan calon mitoha aing teh datang ka dieu nah bener Arandika teh bakal nyaluyuan si Lisnawati dikawin ku dewek jawab sia jawab ulah ngabohong sabab lamun ngabohong bakal modar dina leungeun dewek dina peuting ayeuna jeung naon kahayang Andika anu kadua sok namun bener Andika duaan bakal nyaluyuan bakal ngawinkeun dewek ka anak Andika duaan dewek pasti ngabulkeun kahayang Andika na hayang harta salianti kudu tetep kahirupan si Nini Peot eta sok hayang harta sabaraha lobana ku dewek bakal ditedunan cek Ki Bewok waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka bapana Lisnawati anu ngabedega pinuh ku wawanen sanajan maksud dina waktu eta mah moal nantang tarung sabab geus yakin dirina moal kuat lamun kudu adu hareupan jeung Ki Bewok dina waktu harita lain kuring mah lain menta harta banda teu butuh nu kitu kuring mah tapi
ayeuna sok waraskeun heula Nini Sukmala samemeh pamenta kuring duaan anu kadua diucapkeun ka Andika. Lamun ayeuna sanggup ngawaraskeun ngawalagrikeun deui Nini Sukmala sabihari kakara pamenta kuring duaan anu kadua bakal dicaritakeun ka Andika. Bewok sok sanggup teu nedunan pamenta ka hiji heula. Lamun geus sanggup kakara Andika bakal nyaho pamenta kuring anu kadua. Cek bapana Lisnawati waktu harita nyarita kitu, sedengkeun Lisnawati mah waktu eta beuki reumbay ceurikna teh geus teu bisa dieureunkeun sabab teu nyangka indung bapana kalah ka karek ngawinkeun dirina ka Ki Bewok. Nyai sabar ieu teh keur kahadean jeung keur kasalamatan Nyai, khususna mah guru Nyai atuh tinggal itu. Aduh Gusti karunya teuing kaayaanana, lamun teu geuwat ditulungan teh bahaya Nyai, bahaya. Cek indungna waktu eta langsung nyarita kitu ngabeberaha hate Lisnawati anu teu nyarita deui kulantaran kacida bingungna geus teu bisa hojah deui. Sedangkan Ki Bewok barang ngadenge caritaan atawa jawaban bapana Lisnawati waktu eta seuri deui ngabarakatak. Wah, bener eta teh caritaan Andika teh bener, lain ngawadul sia. Sabab lamun ngawadul dina waktu ayeuna sia teh bakal modar moal dibere ampun deui ku dewek. Sabab geus cukup waktu di lembur Andika di hareupeun paguron Andika ku dewek Andika teu diganggu teu dipodaran. Sabab masih keneh mikir Andika boga parawan anu sakieu geulisna jeung dewek oge ngaharepkeun Andika teh jadi mitoha dewek sia. Jawab sakali deui, nah bener Andika teh bakal nadunan ka hayang dewek, bakal ngawinkeun dewek ka si Lisnawati. Tanyana bari mencerong ka cida seukeutna ka bapana Lisnawati anu tetep ngabedega pinu ku kawani teu sieun sabab geus ngarencanakeun sagala rupana jeung pamajikanna samemeh waktu harita nembongkeun diri kulantaran geus merhatikeun kaayaan Lisnawati jeung Nini Sukmala anu tarung patutunggalan ngalawan sakabeh anak buah Ki Bewok jeung dina akhirna mah teu balakaya dina leungeun Ki Bewok mah. Kuring mah moal ngabohong Bewok, moal ngabewok, moal Bewok moal ngabohong ka Andika. Cek bapana Lisnawati waktu harita terus-terusan ngayakinkeun nyarita kitu supaya Ki Bewok percaya. Hade lamun kitu mah sok tempokeun ku Andika. Si Nini Peo teh bakal waras walagri gampang ke dewek mah, modern gampang, ngawaraskeun deui gampang. Tempokeun keblig harita Ki Bewok saenggeus nyarita kitu langsung nen jerak bumi 3 kali atuh dampakna teh kacida kagetna keur sarerea sakabehna oge meunikeun ka molotot matana sabab teu sakara-kara Nini Sukmala anu kacida ripuhna jeung pingsan teh waktu eta langsung ngorejat hudang molotot ka Ki Bewok. Tapi ku indung Sukmala jeung Sukmala dihalangan kulantaran geus yakin moal mampu kukumaha nu aya mah bakal leuwih ripuh deui. Entos Nini entos dangukeun bae yeuh aya ambu sareng ama tuh tingali ama nuju nyarios sareng Ki Bewok. Nini teh tadi teh kacida parnana malahan mah bade dibinasa ku Ki Bewok teh, tapi untungna aya ama sareng ambu anu sumping saurna mah aranjeunna teh parantos merhatikeun kaayaan urang anu tarung patutunggalan sareng Ki Bewok sapara kancan ini. Ayeuna mah dangukeun bae sanajan abdi kacida bingungna kumaha ayeuna teh ama geuningan kalah kanyaluyuan abdi bade ditikahkeun ka Ki Bewok ini. Cek Lisnawati waktu harita nyaritakeun sagala rupana diebrehkeun ka Nini Sukmala anu bengong. Waktu eta indungna negaskeun, "Benar Nini, benar.
ayeuna mah geus ulah kumaha deui nini ulah bahayakeun ayeuna mah giliran urang anu bakal ngendalikeun si bewok sanajan carana anu moal gampang tapi sagalana geus dipikiran ku kuring salaki kuring ini. Ceuk indung Lisnawati waktu eta nyarita kitu bari nyekelan leungeun Nini Sukmala. Nah bener eta teh Nyai, nya bener narek dikumaha piraku rek dikawinkeun ka jalma kitu si Nyai teh. Ceuk Nini Sukmala waktu harita nyarita kitu bari neutup sakedeung ka indung Lisnawati. Tah aya jalan deui Nini, tah aya jalan deui tapi dangukeun bae ayeuna mah, dangukeun bae cariosan salaki abdi Nini. Ceuk indung Lisnawati waktu harita negaskeun atuh geus kitu mah eueuh anu nyarita deui sakabeh mata teh fokus kaki bewok jeung bapana Lisnawati anu keur nyarita kacida sariusna. Tah ayeuna mah bewok pamenta anu kadua kuring mah kieu, lamun Andika hayang bener-bener dikawinkeun sacara sah ka anak kuring jeung deui Andika teh bakal resmi jadi minantu kuring. Moal dihalangan kuring teh bakal suka bunga, tapi carana kuring mementa di mas kawinan anak kuring teh ku cara Andika bisa ngelehkeun sakabeh jawara-jawara anu bakal datang diundang ku kuring, sabab kuring bakal nyieun saembara saha anu bisa ngelehkeun sakabeh patarung anu ngahaja datang hayang menangkeun anak kuring. Tah eta anu bakal jadi salakina. Nah sanggup bewok lamun Andika kudu ngelehkeun sakabeh pamuda atawa jawara-jawara anu barogoheun ka anak kuring, sabab Lisnawati teh loba anu ngaharepkeun. Tah sakabeh lawan-lawan anu bakal datang jadi lawan Andika teh kudu dielehkeun. Tah eta pamenta anu kadua. Sok jawab lamun sanggup yap ayeuna jang balik jang rancanakeun sagala rupana di paguron rek nyieun pakalangan khusus keur adu jajaten saha anu pangunggulna ilmu, eueuh nu mapakan, eueuh anu bisa ngungkulan. Tak eta anu bakal jadi minantu kuring sekaligus bakal bunga, sabab kuring moal ngaganggu deui ka Andika lamun bener sanggup ngelehkeun sakabeh jago-jago anu bakal jadi lawan Andika engkena. Kumaha bewok nah bisa jeung sanggup nadunan kahayang kuring jeung pamajikan kuring. Ceuk Sugiwa waktu harita ngajelaskeun pamenta anu kadua. Atuh Ki Bewok teh waktu eta langsung nyakakak kacida bungahna kulantaran maneha yakin sabae lawana moal aya anu sanggup ngalawan atawa ngelehkeun kemampuan anu dipimilik kudrina. Alus Sugiwa teu nyangka dewek pageuningan Andika teh menta nu kahayang anu kitu. Tapi tenanaon Sugiwa, sabab dewek kacida yakina moal aya anu sanggup ngelehkeun kemampuan dewek. Sok lamun kitu mah jadi ayeuna ayap jang balik ka lembur Andika kudu diuruskeun sagala rupana di ditu sebarkeun sayembara eta ka sakabeh jawara-jawara sabae anu sanggup ngelehkeun dewek. Tah eta anu bakal jadi salakina, sanajan dewek kacida yakina moal aya anu sanggup ngelehkeun dewek. Tembal Ki Bewok waktu harita nyarita kitu nyanggupan sagala rupana. Atuh Sugiwa jeung pamajikana kacida bungahna. Nini Sukmala oge nepikeun ka unggut-unggutan sanggeus ngadenge rancana kitu sabab kaharti ku Nini Sukmala nyieun saembara kitu teh supaya datang jawara-jawara anu boga ilmu pilih tanding ka parguruan
Gagak bodas supaya bisa ngelehkeun Ki Bewok. Eta maksud Sugiwa jeung pamajikana. Sanajan teu gampang oge tapi minimal aya pangharapan sanajan leutik. Eta anu geus kapikir ku Nini Sukmala oge. Waktu harita Nini Sukmala bari unggut-unggutan teh nepakan tak-tak Lisnawati bari nyarita, Nyai tutkeun kahayang indung bapak Nyai teh alus Nyai, alus supaya Nyai teh salamet. Sanajan saeutik oge aya harapan Nyai, aya harapan tibatan ayeuna Nyai teh dibawa ka markasna. Cilaka Nyai, cilaka moal bisa kukumaha deui. Tapi ari kucaran kieu mah Nyai, kucara kieu alus Nyai, alus. Cek Nini Sukmala waktu harita ngomong kitu atuh Lisnawati teh ngan saukur unggut-unggutan bari jeung teresep oge jeung sieun bisi soteh eueuh jawara anu sanggup ngelehkeun Ki Bewok jeung deui lamun aya anu sanggup ngelehkeun Ki Bewok oge can tangtu dirina bakal resep suka ka eta jawara anu menangkeun saembara. Tapi dina waktu eta lamun teu kitu carana tetep bae manehna bakal cilaka kulantaran dina waktu ayeuna moal aya nu sanggup ngelehkeun kamampuan Ki Bewok. Bukti manehna jeung Nini Sukmala oge teu bisa kukumaha sanajan indungna jeung bapana waktu eta kudu maju ngalawan Ki Bewok geus pasti bakal cilaka. Atuh daek teu daek waktu eta ngan cicing tapi dina hatena mah jumerit kanu kawasa menta di tang tayungan. Aduh Gusti, tang tayungan disim abdi sakulawargi. Mudah-mudahan dimana bae datangna aya jalmi anu tiasa ngelehkeun rampok anu parantos yang sarakeun sadaya wargi di kampung-kampung. Piraku diri abdi kedah janten bojo rampok kieu patut teu hoyong Gusti, teu hoyong abdi mah teu hoyongan. Kedah kumaha deui leres pangemut ama sareng ambu teh daya jalan deui dina waktos ayeuna mah kumargi so pamit teu kitu meureun ayeuna teh abdi teh dicana ka markasna. Waduh Gusti, tos kabayang meureun kaos kumaha abdi teh. Gerentesna waktu harita kitu anu ngagolak dina jero hate Lisnawati bari rembai ku cai mata. Atuh sanggeus sapuk sagala rupana gering waktu eta teh sakabeh anak buah Ki Bewok nuturkeun Ki Bewok anu nangtung digigireun Sugiwa jeung pamajikana. Ari Lisnawati mah ngarendeng jeung Nini Sukmala. Ki Bewok oge waktu harita teu maksa kulantaran geus aya perjanjian ulah ngaganggu nyolek kulit Lisnawati saeutik oge lamun acan jadi hiji jawara pilih tanding eueuh lawana. Eta anu geus dijanjikeun dina waktu harita. Ki Bewok oge nyanggupan kulantaran geus kacidayakina moal aya hiji oge jawara anu bakal sanggup nyalehkeun elmuna. Eta anu geus jadi keyakinan pinuh dina hate Ki Bewok. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Ki Bewok, Sugiwa jeung pamajikana katut Lisnawati jeung Nini Sukmala anu dituturkeun ku sakabeh anggota Ki Bewok rek ngajugjug lembur maranehna atawa rek datang deui nepungan sakabeh anak buahna di parguruan Gagak Bodas geus pasti bakal nyieun acara saembara ngarebutkeun Lisnawati. Saha anu meunang dina saembara eta anu bakal jadi salakina. Eta anu geus diputuskeun ku Sugiwa jeung pamajikana kulantaran geus eueuh cara deui iwal ti eta supaya bisa nyalametkeun Lisnawati sanajan ipis tapi aya kene harapan kitu anu aya dina pamikiran maranehna. Ayeuna urang tuturkeun deui kaayaan Parman
anu keur lempang nyantai di hiji lembur. Ayeuna mah geus apal di mana lembur Pancarsari teh. Bener teu burung apal ari tatanya mah heueuh nepi sakedeung deui oge. Mudah-mudahan dina waktuna sore teh geus nepi ka lembur Pancarsari, aing teh sameme ka makam kudu nepungan heula pupuhu eta lembur. Sok sieun teh jol datang disangka rek maling, kawas samemehna datang ka hiji lembur anu aya paguron. Aduh eta awewe teh kacida galakna, kawas kumaha ka aing teh, padahal mah aing mangan saukur nempokeun panasaran lain hayang nyolong gelang colong komode ilmu silat. Lain si sombong kitu mah geus teu kapake ku aing mah. Gerentesna waktu eta teuing kunaon rada tinggi nyarita teh atuh barang kakara oge nyarita kitu, kakara anggeus ngagerentes kitu dina hatena kadenge sora akina. Ujang kasep deh ting ulah sombong ujang, ulah ngaremehkeun kamampuan batur ujang, ulah kena ujang leuwih luhur leuwih loba ilmu, ulah ujang ulah udah kitu ujang, ulah kitu. Eta anu kadenge ku Parman atuh Parman teh ngaranjug langsung ngusap beungeutna bari istighfar, astagfirullahaladzim. Aki hatur nuhun, aki parantos ngemutan diri abdi deui. Aduh abdi teh geuningan kunaon meni, aduh kumahanya, aduh hapunten aki, hapunten abdi parantos ngerasa diri leuwih hebat tinu sanes, hapunten aki, hapunten. Cek Parman bari ngarandeg ngeureunkeun lengka sukuna terus diuk dina hiji catang kayu anu aya di gigireun jajalaneun manehna. Tenanaon ujang, tenanaon tapi kade kaharep nama ulah boga pamikiran kawas kitu deui. Sabab ari ilmu mah saluhur-luhurna langit pasti aya langit deui. Sanajan ayeuna ujang ngabogaan ilmu sakumaha hebat jeung luhurna, lamun dibawa sombong mah moal manfaat justru bisa jadi kalaka nyelakakeun keur ujang. Kade ulah kitunya ujang, ulah kitu. Eta anu kadenge deui ku Parman. Atuh Parman teh waktu eta terus-terusan menta dihampura jeung janji moal ngaremehkeun kemampuan batur deui. Jagas kitu mah geus teu kadenge sora aki Ranggalawe teh. Atuh Parman teh ngarenghap deui bae bari gigideg sirahna. Aduh nuhun aki, nuhun aki teh salawasna mantau diri abdi bae. Hatur nuhun aki, geuningan abdi teh keuna bae ku hilap. Aduh Gusti hapunten diri abdi, hapunten. Gerentesna sanggeus kitu mah Parman teh neruskeun deui lalampahana rek ngajugjug lembur Pancarsari. Barang keur tongkoy lempang di sisi lembur rek nuju ka lembur Pancarsari, ceuli Parman waktu eta rancung ngadenge sora anu keur garelut jeung kadenge jelas kacida kumanehna sora awewe nyarekan hiji lalaki. Montong ngaganggu sia, lamun hayang salamat gerep tinggalkan di tempat, ulah ngaganggu kuring mah teu hayang diganggu arane ka init. Cek eta sora anu kadenge jelas kumanehna. Saha di pal belah ditu kawas nama aya nu keur garelut jeung di awewe nah keur di kumaha tah awewe teh mikeun kacocorokan kitu. Gerentesna tapi teu ngalilakeun deui waktu harita Parman teh langsung luncat ninggalkeun eta tempat kulantaran manehna teu bisa ngantepkeun bisi eta awewe teh ngabutuhkeun pitulung ti manehna. Corelat les waktosna kabujeng Syekh Cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Nah bakal kumaha tindakan Parman sanggeus ngadenge sora awewe anu cocorowokan kawas keur nyarekan hiji lalaki anu ngaganggu ka dirina.
Insya Allah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.